Lamun rizki diukur tina kerja keras, berarti kuduna kuli bangunan anu bakal tereh beungharna. Lamun rizki ditangtukeun tina lilana jam gawe, bakalna warung kopi 24 jam anu tereh boga sagalana, bahkan bisa ngaleuwihan ti restoran anu aya. Lamun rizki milik jelema anu pinter, kuduna dosen anu gelarna panjang bakal leuwih loba kekayaanana. Lamun rizki kapatok ku pangkat jeung jabatan, bakalna presiden jeung raja-raja anu bakal jadi 100 jelema pangbeungharna di ieu dunya. Tapi teu kitu kanyataanana. Rizki datang karena Allah nyaah moal ningali pangkat gelar jeung jabatan hiji jelema. Pokona mah naon wae pacabakanana sing percaya bahwa Allah pasti bakal ngerizkian ke tiap hambana.